Di mananya si emak teh gaweana teh? Oh itu gini. Dia orang ningali si emak di dia dina coblong, bari duduk. Dek, duduk dek. Ningali si emak. Tuh geunaheun deh euy cuaca teh bari ningali si emak keur tandur tuh. Dek, rek turun mal tinggal itu loba keong, bebelokan. Jika teh dede itu teh kenaonnya didinya samperkeun meh aya batu ngobrol. Kok cuaca teh panas tapi belah ditu mah paroek jiga nu rek hujan. Teh dede keur naon di dieu? Keur ngabebenjokeun budak tuh ningali nenina keur aduh. Ari ieu geus mati mana? Ngajor ti tukang. Tah tas si tukang bubur. Rek meuli bubur tapi nabeakeun. Nya pantes atuh rek teh beakeun kumaha dang seberang ieu teh, kudu lagi isuk bubur mah. Heeh, tadi teh kaberangan hudang sarena. Eta mah kebluk we sarena. Ya, ngomong-ngomong soal bubur, Dede boga pertanyaan. Heeh, sok naon pertanyaanna? Pan bubur teh sababaraha rupa? Heeh, emang kumaha kitu? Pan bubur teh aya bubur bayi, jeung bubur hayam. Heeh, terus naon nu jadi pertanyaanana? Pan pertanyaan teh bubur bayi mah jang bayi. Terus nah bubur hayam mah jang jelema? Ya heeh atuh, bubur hayam mah jang jelema. Ya terus kudu jang naon atuh? Si ieu mah bener-bener teu paham. Ya maksudnya teu paham kumaha ieu teh. Ya dijelaskeun nya. Bubur bayi kan jang bayi. Terus bubur hayam mah jang jelema lain jang hayam. Ieu mah sok nu lain-lain wae. Maknya bubur ayam kudu bikin ka sato. Pan eta aya hayaman, berarti jang hayam meureun. Geus enak teh ngomongkeun deui bubur, da bubur geus beakeun. Ayeuna mah ieu rek ngomongkeun masalah cita-cita. Cita-cita nu mana ieu teh? Cita-cita ieu anu gagal. Emang ieu pernah boga cita-cita kitu? Nyoboga atuh, mun tedahna gagal. Emang naon kitu cita-citana? Iya teh kan pernah daftar pas lulus kuliah teh iya teh daftar jadi polisi tapi na gagal. Nah habis bisa gagal. Heeh kan iya teh aya panggilan. Tapi na iya teh kasarean, ditarima mah ditarima tapi na gagal. Ieu mah aneh aku ditarima tapi na gagal. Heeh jadi polisi beneran mah gagal, tapi ari ditarima mah jadi polisi tidur. Ieu mah dasar koprak lain-lain wae.